Lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu kos. Ketika urang nyaritakeun sia pangeran sia saha Allah di mana ayana nyaho teuing aju sia teu cak saha eta pangeran Allah ma aing ngomong pangeran teh Allah. Da ieu jelema nu kos ieu pinarakaeun atau aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib ge ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun. Ieu ge dicilakaeun. Syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musyahad fi nafsil musyahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD di SMP di SMA eueuh tek modal eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka dijamin bae cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji tapi camat orang mah make kopean nanya mancrit bagus berarti ngaji sebab orang Sundanya tuh si ade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat teu kasalahan mitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya hei ajuci bulan siap tukang naon di dunia magahan ngaji pernah teu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka pernah saha sakrina Habib Salim. Aing mah bari baik wae diteangan ka di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Rojak, milu. Masya Allah. Iya syahadat. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mamana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh, Ustaz belum sah. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Dari syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi nya. Tadi geus dibacakeun manaqibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan yang nama geus teu daek nyusup puasa. Jadi anggaran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusu isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Di oroknya nama puasa, di orok waria di urang kumisna sok pada kieu teu puasa. Sabarika Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang cerita ngabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun. Iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang mangon sapi Masya Allah cak mana aja udah kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabek ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mau duit cenah sabar dit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal
teu percayaan aya deui begal hiji deui budak moal sia mawa duit sabari 40 dinar lah kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong budak cenah teh ditanyana narenteng bae heueuh puguh aing nanya heueuh puguh bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saha sia ngaran Abdul Qadir ngonon sia duit sabari duit 40 dinar dina naon ditendena coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib sarjana ada juga uang buat saya saya katakan kok mau Habib Rozak Habib ada apa di PC Siji Samsu sekian musuh Amin Rais ya Masya Allah nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kena lantang iya tengah bohong ditanya Aisyah iya bisa bebejak iya aing macan nyorang bebejak setiap gede begal ku aing can orang terang-terangan kok sia terang-terang amat iya menang pituah kisah imma kumaha cak emas ya cak makula isuk-isuk nonton TV cenah sianya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarojeng maing tah eta mah orang Cikupan kos gitu aja ku ari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok TV-na boga emat teh tah deuleu Mas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge geus teu nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae milu ka mana ceukna garong si milu milu sekian gula milu masantren itu teu naon sok heula maca syahadat lah di syahadatan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta non begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad Dabas titah tiheula lantarannya nama titah tapak ku ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah bari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teh jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teh jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya ingin jadi santrinya Ki Uci aing presiden hayang jadi santri aing RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya coba mun presiden ka sorga aing RT ka neraka aja kumaha coba ya ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 sama kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantarannya ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh gerap parais ya teh ka sorga kajen gua kumaha